Nyangu seeng alias nyangu akel dina hawu. Nah jadi carita nanya barudak ieu aing aya acara pokona mah geus moal dibebejakeun ku aing dak acara nama. Ngeun intina mah nya budak lamun aya acara mun muludan mun rewah mun naon bae ge pokona mah wajib nyangu akel dina hawu. Heueuh dak soalna beda rasana ge jeung sangu kosmos mah. Ieu mah budak beuh pokona mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata komo mun dahar jeung lauk asin. Mitoha lewat bae mah geus moal kadeuleu dak saking mirasana atuh heuh beda ieu dak ieu rasana ge mantah ge sok kadang nya batur mah lolobana. Najan ripuh ge sok tetep bae ieu nyangu akel atuh heuh ripuhna mah panda kudu ngalas suluh kudu ngigihan doang kieu nya heuh atuh heuh kudu aing ramaka bedak mun dicaritakeun mah. Emangna ge praktis dak nyangu dina kosmos mah atuh heuh ngeun rasana dak cik aing ge tadi teh ge beda dak coba be pokona mah mun kudaria diasaan jeung mun geus biasa ih ngakan sangu akeulan moal kudu eureun komo jeung beuleum asin ditambah pan peuteuy lalabna. Ah dak cacahan bae tah aing teu kebel deui nya ieu nek nyeupankeun gigi bepan atuh heuh jadak lamun geus teuas eta si beas disagenkeun tea digigihan laju diseupankeun deui ieu lanjut aing nek ngakeul. Atuh heuh diakeulna ge kudu bener-bener tiis pandak atuh beda beh rasana ge. Kira-kira ieu aya keneh nu sok nyangu akeulan budak kadoang kieu walaupun ribet tapi bener-bener dinikmatin karena emang rasana tidak mengkhianati hasil beh.